Kemana si keher dewa yaki can nyaring? Arek beunghar kumaha aya yaki moloroe masih keher teh. Batur-batur geus dibalik dari bot. Ieu kamanya euy. Ujang. Ujang. Kemana si keher teh euy? Wah, hees kitu we kieu. What? Hai sarapa haji ngagerohan. Naon deui nya haji euy. Kumaha Pak Haji? Abi di Lebak Pak Haji. Kok cai jang? Pamajikan ngomong. Cai kena saraat esukeun teh mari geus di sawah. Kumaha geus kitu kumaha? Orang rapi pisan ka haji Gusti teuing. Mohon Pak Haji. Abi ayeuna mangkat pada ngangok cai, ieu nya pila kopi. Sok nya. Haji mah kada bisa teu ka sawahnya sia. Soalna haji mah ibadah heula geus komat ka masjid ya. Sok. Duh, aing keur betah ngopi ngetik aya haji. Tadi gawean dak wae dilaksanakeun. Ngamuk haji sama. Lah, aing ini teh ka sawah. Aing kudu keneh. Sawah nu mana dinya haji nu kudu dicayan. Pan usum halodo ayeuna mah. Tah kok aing tinggal heula ah. Sawah haji teh mana nya? Nanyakeun ah. Teh, bade tu maros ari sawana haji paling mananya? Haji mana? Eta haji anu pedit nih. Oh, paling itu haji pedit mah. Oh, nya teh nun teh. Oh, enggak. Sawah nu mana nya? Kalah kang geus jauh kieu. Sawah mah haji pan ieu sawah paret tengah panen. Nu mana nya cain kudu omekeun. Jangan ah baik. Ka mana nya sawana haji da garing kieu itu tinggal panen. Nanyakeun deui. Cep, Pan, mau Jang. ningali sawah Pak Haji teu. Anu mananya Pak Haji na? Eta haji nu pedit. Oh, di Pak Ditu. Oh nya, nun Cep nya. Cap, sami ayo. Iya juga nama yo. Haji teh. Dada ekan haji mah sagala pelakan geus beung harge, ieu cabena meuneu alus kieu. Bener ieu nu haji, itu juga saungna tuh. Bagian ka saung aing. Da cai beneran digana usum halodo kieu mah nya. Da komekeun cai. Nu ati ka saung ayeuna mah. Kok ieu cai geus kocor haji. Teu kudu diomekeun ari kieu mah. Bener haji. Ieu mah bagian care we aing. Aing cai geus kocor, geus tenang haji mah ngamuk ari kieu mah. Jadi mah beunghar haji euy, kuning loba. Jagung loba, kebon cabena lega. Nah, pedit-pedit teuing haji ngomong we ahli ibadah ka aing. Ari ekas bon hak ese jeung haji teh. Teu kitu da aing butuh ku haji jelema keur kieu mah. Aing ada geus beres tugas, cai geus kocor, bagian care wae nu nurukeun care. Ganggu pisan haji. Oh no. Kamana gitu si Ujang ini teh ieu? Pamajikan kita nyusul si Ujang ngomong cai candi teh yang pan kayak geus dibejakeun tadi. Si keher teh kamana aing? Buah-buah hees gitu deui. Aing. Bener si keher. Giliran gajihan. Hayangna teh pang gedena. Kasbon pangaremena. Kasih gahe ya kasih giginya si keher teh. Bener kalah molor. Teu nyaho eta. Rek beunghar kumaha tuh sia teh. Teu siga haji ibadah, haji mah heula. Kapan ku aing tadi hudang komekeun cai, ieu kalah molor ieu Gusti teh. Bener ieu. Bener kalah hees. Jang, Astagfirullahaladzim. kumaha di ditanang cai ku haji kalakeun hees. Entos Ji, entos. Entos kumaha pamajikan ngomong can diomekeun cai. Itu entos Ji, tos Iya, kocor. Risya itu saung saha lain haji lain ieu mah. What?
Astagfirullahaladzim. Aing ini haji lain nih mah. Tadi jemputna ieu ngaji nu ngobrol di jalan Ji. Oh kapan lega, haji mah lega. Tapi lain nu ieu. Aduh, Nu haji mah nu loba parean, nu loba jagongan, nu loba bonteng, eta nu haji. Ieu mah bontengan, ieu mah kosong abi oge. iya Ji. Aduh, sugan teh ieu nu haji. Anas geus ditingali ku abi Ji. Geus saya caina abi teh sare dewe Ji. Bener. Ye. Ari hirup. Ulah loba molor. Nya Udah Ji, loba digawe. nya Ji. Cik mana hayang dibayar sabaraha ku haji? Hoyong kasbon Ji. Karbon. Ai kasbon remen ada jawa hese kumaha deui ieu teh? Sing bener. Sok ngomong hayang sabaraha? Hoyong kasbon Ji. Kasbon sabaraha mah? 500 kanggo mayar Bang Emo kayaknya. Bang Emok. Nya. Haji mah kapan tara mau duit cash. Engke we di imah atuh nya. Teu mau duit cash aya ge 5.000 dah 5.000 pindah era haji nya 5.000. Tuh, nya. Alasan we teh mau duit. Nya tuh Ji, engke bumi ya Ji. Engke di bumi atuh nya heeh sok. Nya. Ieu pokona mah nya engke urus sawah, masalah gaji mah tong loba obrol, yang penting mah hayang kasbon tinggal ngomong. Tapi ulah ngadadak kieu. Nya Ji. Ulah ngadadak. Nya. Nya. Ayeuna ka mana Anu ayeuna? suka ngomongnya bohong aja ieu mah. Bohong anu geus ge. Ka mana ayeuna? Engke SD apa gawe ieu? Didamal Ji supaya sok atuh. masih kasbon. Akeun mah atuh haji makin teh nya. Nya Ji. Sok. Nya. Kan ngopi. Janji, Lain mau kopi atuh tadi. haji lainnya anak. Mainnya jelema beunghar mau kopi kan kudu pagawe nu mana ge. Oh nyaji nya. Aing deui. Anggar sok aing nu bayar. Beresnya. Ya. Sok. Dasar haji. Kasbon kayak di imah kopi teu mawa da aing sok bayar ka warung Ganger. Mana aing sok akil haji eta mah. Tapi da begitu aing butuh di kupeweana da lega tanuna haji eta mah. Lumayan kadang-kadang pamajikanna da bageurna mah. Geus lah, ka aing ka imahna lah, ka pamajikanna moal ka haji pedit eta, minumna.